Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hada ila yaumil akhirah. Mugi Gusti Allah maparin rahmat sareng salam ka Nabi Muhammad nu janten panutan alam. Nabi nu kagungan khobar kabingahan pikeun umat akhir zaman nu bakal disyafaatan wasilaku sholawat dipaparin kabingahan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hada ila yaumil akhirah. Berkah sholawat Nabi dipingakeun kulawargi sadayana putra putri guru-guru ahli ilmi para santri santriyahna dilimpahkeun barokahna tikawit dinten ayeuna dugi seepna alam dunya sadayana dikempelkeun di surga Allah.